kopi jadi tuh. Siap. Bagi kopi itu dulu. Mana ya? Ayang tuh dia. Dulu. Hari wudhu dulu. Bakan. Lepas. Mah. Curhat naon? Curhat teh kusaha? Kalau tuh orang tanyakan si Den boga solusi teh Den. Emang awal mula kejadian aku mah tuh? Tadi salingkuhan, kumaha. Awal kependak mate, nuju mang, kepergok ku abi. Tah, pas gitu teh, aku ngajar hatenya di salingkuhan masak gitu. Nu daek di salingkuhan awewe. Nya tuh bener pisan atuh eta. Nya. Tah, apa nanti di teh nyaah keneh geuning ha. Gitu. Jadi Tinggalkeun lalaki nu kitu mah soalna di luar geser keneh lalaki mah mengharapkan naon deui nya. Bener atuh. Ari nu lalakina selingkuhan mah. Tah ieu tah seueur lalakina tah. Babaturan di dinya lieu. Halo. Kawan wae atuh. Alhamdulillah. Pangkeun Babaturan gitu ya. Apa ke ada rojak teh ira. Anak buah manik menurut tukang. anjing sok bae diuk. Aing di mana ieu diuk atuh? Di dieu lah. Kamana mah ya teh dinya teh? Aya we lah, ieu tuh. Naon jika nu bara ringung gitu. Kudu bingung aing kudu euy. Kamari kan orang teh noh gawe we heuh. Cerita nama. Tapi si anjir teh awena karon milih kaos saja. Cocok pisan doy. Ya oh sia kopi aya. Yang kurang euy. Cocok pisan di Cocok naon atuh sia teh? Di si teteh ieu so doy. Oh bener doy dinya curhat ieu curhat. Kela. Cocok naon ieu? Aing teu ngarti. Ya aing karek datang ka dieu. Jelaskeun deh ku didinya. Siap. Stand up. Setengah apalah. Jadi kieu doy. Si teteh ieu tos curhat ka Dika jeung ka Makdul. Doy sami curhat. Ayeuna mah sama-sama cocok, sama-sama nyeri hate. Si teteh ieu ditinggalkeun ku lakina odoy sami ditinggalkeun. bisa wae. Teh emang bener teh. Bujuk dicinta bulan pun tiba. Bener pisan Den maneh ngomong dia. Dua nggak saya nama bang tinggalkan sana duaan. Sedang ngobrol serius. Iya. Bisa ditinggalkan duaan. Sok we kenalan, saing deket. Penting mah mas deket jadi. Iya lah dua. Ayo. Ayo jangan aneh. Apa males? Bener ngerek. Iya nggak ngatur sih. Sama naon ditinggalkeun aing. Erek meuli lauk mas jam teh ngaliwat. Kan sok we ngobrol duaan, saya deket. Ngopi. Aing ngalah batal warung teh neon. Teh ari nama teh sate hilap deui. Ripa, Oh Ripa kenalan dia tuh nya. Abi odoy. Ripa. Ari rumah ti paling mana teh? Di Kawalu, Oh ti Kawalu. Caket sareng Mang Ujun atuh nya. Mang Ujun mananya? Eta Mang Ujun anu sokana mari geuningan. Terang-terang, di abi mah daya ge Mang Ujun teh tukang cireng. Nah, ieu teh janten ngabahas Mang Ujun nya. Ngomong-ngomong we ayeuna bade jeung sate. Apa bu? Nanya si Mas Dul jeung si Dika mah teh tanggung jawab. Diantarkeun atuh ku abi. Yes. Kan wios atuh kami teteh anu rada cantik deui. Ayo tuh nya kabujang dia tuh hujan tos turun ya teh. Jadi ka tirisan eta. Ayo euy, teh. Ayo. Asa alarisin teh. Kumaha nya? Ah. Teteh nu kamari. Aduh, teteh mana lembut gitu suaranya, bikin hati merinding ya teh. Makasih ya, gombal wae. Sanes gombal ya teteh. Tapi ya teh cilok, nyata cinta lokasi. Seneh cilok aa, tapi cilok. Oh, cilok. Jadi kepengen cilok itu. Ah, sama teh cilok di rumah. Ayana naon atuh Neng? Nah jadi ngabah cilok ya teh. Ge neng.
Oh nyangket tangan neng. Terus abi masa cilok ke mana? Nah, air nama Uyu ya tuh. Sonten hujan tuh. Paul bisa aya bentar, ka bentar. Buka kumaha ke bentar. Ayo Uyu. Abi ka dia tuh nya. Bade sarang. Mangga. Oh, moal. Ayo tuh nya, teu payun abi. Diku. Satu kan mana penting tengah menang eta masang nomornya. Jadi ke penting teh kumaha tuh. Tuh, haneutan teh kopi wae. Lah kumaha ke penting lagi bisa terjadi. Soalnya hujan turun-turunnya. Kubu ge. Dan tuh si aya bisa kudut bae tah. Cungur tah Iya, ini mau. nya teu udud. Kara udah Ya aing sia mah mah. goblok ka dikuntungkeun Kara anjing. puntung aing mah hampura. Cenah bau. Hujana anjir awet di formalin ieu mah. Aya mangsa tuh. Lumayan. Eta mah lain mangsa goblok. Terus Tahu anjing eta mah. aku mana ya kurang cegatna. Sok wae maneh heula mun maneh teu beunang teh ku aing. Halo, cantik. Boleh kenalan? Ayolah, ikut abang dangdutan ya. Ayolah. Ah, enak kieu nya kan. Neng nya wira, anu teh seorang ikutnya jadi kita bener teh. Ayo Goblok eta preman. Mendingan ka awewe. Tulungan kurang. Woi. Aisyah non maksud sama anjing teh ikut campurnya. Ya wani nak awewe, wani mah kain. Lah si Allah ikut campur goblok. Bisa bosan hirup sih ya, ha? Hujan. Aduh anjing, hampir ke bawah. Aing tengeuna ieu bawah kita wae. Kablog dah, ha. Terus pergi dia we. Oh, Bobi di mana? Oh nya tuh. Ieu nya. Nun ah. Mohon. Sia goblok, non maksud eta. Saha sia nu saha anjing ngaturkeun gebetan aing, teu sopan pisan goblok teh. Anjing, goblok kadang ngicruk. Ku aing deulekeun anjing sia balas dendam aing yang barudak aing dah. Si odong kumanya nasibna nya. Teuing tah. Teu awewe nu kamari ini kurang aja dieukeun. Jadi meureun. Jika nama modenya Depan teh dah cocok dah. bener lah, majuhna pas. Dapat digebuk nyeri guntur ya. Deh, dai. Ya naon, bisa ngirim tuh di dinya Ini efek tadi aduh. Ini aing api caritaeun ieu mah. Aduh, bener. Sok atuh nyarita ya naon. Coba dia aduh. Aduh, teh aing ulin ke tempat ngopi, sugan teh aya marane. Efek teh eueuh kan pepanya jeung si Neng nu kamari, duh. Heeh, terus
Terus aing teh ngobrol menggombal-gombal. Terus hujan, balik we aing teh. Aing pas balik aing teh asa kaingetan wae gitu. Ah, nyimpang ka mana aing teh. Bener. Si anjing teh pas di mana teh kadon keur jeung lalaki itu. Anjing, Kumaha deui kata dia? eta terjadi di wae. Otomatis aing teu ngeunah geuningan dulu ku aing teh diudah gue si lalaki eta teh. Kelak beak kudu deh. Cenah. Ku aing teh diudah geueuh di. Digebuk ku aing di tukang. Ternyata si anjing teh kadon malikan ka aing. Tapi aing apa jelema eta? Si eta teh baheula teh terlibat dina geng Omaywa. Pernah kopdar hareupeun urang. Asa pernah ngadeng ya Omaywa. Oh aing apa euy Omaywa. Mana apa teh? Oh deui aing. Pokoknya si eta lah jelema nagaeun pastinya. Oh lah markasna ge apa urang. Saya nama orang datangan dewe doi. Mana kontak si preman pasar we si eta teh geuning si Mameng. Siap. Urang rek kontak heula si Pampam itu premanan itu tukang parkiran. Terus deui. Dengan Bapak Dika, Oh iya anjing. kami dari aplikasi Gosek ingin melayani pesanan Anda. Mana doi pesanan doi pikeun. Iya. Goblok polontongnya Ieu mah lain gosek ieu mah goblok ieu mah. Goceng. Ah goblok kan tuh. Nya cek aing ge. Jak ribut. Juk eta. Kirimkeun mana ka ditu langsung. Oh anjing, Anjing, Tepat waktunya. itu sanjay. Goblok eta. Gua tadi cil euy. Periksa aja lah mah ngagubukan. Tangga sanderkeun awewe urang teh. Da urang nempo awewe eta keur juga keur di begal ku preman. Urang ditulungan pokok. Nyarita lumayan. Balas dendam ya mah. Dek kumaha tuh ayeuna? Tungguan heula nih biasaan pacar. Woi, goblok. mandi duduk Anda. Putar. Ing naon ieu? Tinggali. Zaman no. Voice note. Acara ya? teuing kligra acara. Salam tempur. Kami dari geng Genot dengan segala hormat mengajak perang kepada geng Omaywa di Jalan Gatot Subroto nomor 700 besok jam 5 sore. Ditunggu ya guys. Ayo siap. Siap lah. Kating suknya jam 5. Omaywa, ikesah. Cekemau, bareng